Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu dipika hormat Ibu Bapak Guru sareng rencana sadayana. Langkung ti payun urang panjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat sareng salam mugi dilungsurkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina kesempatan ieu simkuring bade ngadugikeun biantara pendidikan. Di zaman kiwari, pendidikan penting pisan. Pendidikan pikeun ilmu. Ku ayeuna pendidikan urang teh jadi bisa jeung ngarti. Pendidikan oge jadi rencana urang ka hareupna. Dek jadi naon kumenangna ilmu dina pendidikan urang gampang miboga karir atawa urang oge bisa gampang neangan pagawean nu alus, pagawean nu dipikahayang ku urang. Ku cara diajar nu jenuh, nu bener, jeung pastina jujur, urang pasti bisa jadi jelema nu sukses, miboga prestasi nu cemerlang, tur bisa ngabanggakeun bangsa jeung negara. Rupina cekap sakieu biantara nu kusimkuring disampaikeun. Hapunten bila aya kalapatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.